Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa sasarangan di soksana semong di Jomantara ngalangkungan channel Carasun Bakekok anu alhamdulillah dina dinten ayeuna urang teraskeun dihanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna Cakatawang karya Carasun Bakekok dina dinten ayeuna teh bagian anu ka 18. Mudah-mudahan koyana ieu acara dongeng teh singa jantenkeun panglipur kalebo panggebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana di suklakna di siklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda etang-etang ngamumule seni urang seni tradisional Sunda. Hilap pribados nganuhunkeun pisan kasadayana anu sok anu tos biasa anu tos masihan dukunganana anu tos masihan subscribe-na atuh kanu teu acan ngadukung mangga dukung channel Carasun Bakekok supados channel itu tetap aya tur tiasa masihan hiburan-hiburan anu langkung sae di kanggo mitra-mitra sadayana nya. Hilap kepala wargi anu sok biasa mararancong ngantosan ieu dongeng Cakatawang ya antawisna aya urang Subang mangga wilujeng ngadangukeun urang Subang sa kota Subang aya urang Bukit Perindu Sumedang mangga aya urang Cikancung Cicalengka aya urang Cililin teras oge kanggo ka urang Soreang kanggo ka urang Cibolerang hilap kanggo wargi-wargi anu aya di kota Bandung urang Jalan Sriwijaya urang Jalan Babakan Priangan wilujeng naukeun oge hatur nuhun dukunganana aya anu ti Palih Garutna aya anu ti Ciamisna aya anu ti Banjarsarina anu ti Kuningan hilap kanggo wargi-wargi anu aya di Tasik Selatan di antawisna aya urang Karangnunggal urang Cipatujah urang Sindang Kerta hilap kanggo wargi-wargi anu aya di Gunung Sabeulah wilujeng nganahukeun sadayana hatur nuhun dukunganana nya aya anu ti Cikatomas anu ti Cayurna anu ti Cikalongna anu ti Kalapa Genepna wilujeng nganahukeun oge nya kanggo ka urang Ciradap mangga wilujeng nganahukeun oge hilap ieu kanggo ka urang Banten Pandeglang Banten kanggo ka urang Bogor anu aya di kota Bogor kum sadayana nya oge aya anu ti Cileungsina saurna ieu aya anu ti Cikeasna sok satia satuhu ieu ngantosan dongeng ngadangukeun dongengna aya anu ti Bogor Selatan Bogor Barat aya anu ti Gunung Putri na hilap kanggo ka urang Cikande Banten wilujeng nganahukeun oge nya kanggo ka urang Cianjurna kanggo ka urang Sukabumi na hilap kanggo wargi-wargi urang anu aya di luar negeri anu nuju damel di Riyadh Saudi Arabia aya anu di Taiwan oge teu hilap kanggo anu nuju aya di Korea anu aya di Singapura wilujeng nganahukeun sadayana nya mitra-mitra supados teu nyangkulong kita waktos bakal urang dilanjutkeun wae ieu dongeng Sunda teh wilujeng nganahukeun urung baju yang kurang ajar gemaruk aing geus elek itu acan deu Gimana? Barudak ulang ngadon maralok gitu kapung nah ulah sina keluar ayo kapung harita sakabeh anak buahna mesat pakarangna masing-masing harita sakabehna ngariung ngepung dir ibarat ngepung bagong anu memang keur diburu hari Cakatawang harita teu geumpeur satik oge manehna harita ningali areret ka setiap jalma anu ngepung manehna kurilingkeun parona pok Cakatawang harita ngomong sorana tenang akran barengan ku seuri teu salah heuh jalma saurang dikepung kuno sakitu lobana kieu Untong loba omong sia ajar barudak ajar sakabeh anggota karaman anu ngepung nyeprut harita ti tukang ti harup jeung ti kalerna atanapi ti gigirna nyeprut nyerang pakai senjatana masing-masing
di sariutna sora bedog harita kadenge ku Jaka Pedang atarpi ku Jakatawa tapi Jakatawa kagidir setik oge barang harita musuh-musuh nararatang arek arah kana pelebah awak jorelat Jakatawa harita ngajorelatkeun awakna terus ngajaul ka luhur barang harita ngajaul Jakatawa ngagunakeun aji bayang-bayangna harita Jakatawa ngagibegeun awak atuh puguh we tingalina ku bangsa musuh-musuhna eta Jakatawa teh lain kur hiji dua atawa tiluna aya kana tujuhna Jakatawa anu sarua kabeh anak buahna kabeh mundur ka tukang bingung nu mana nu rek diarah di mana Jakatawa anu aslina sedengkeun Jakatawa anu aslina harita nangtung di rahana pentang jauhan di pelebah eta pekalangan katingali serasa urang anak buahna ngomong ka Jakatawa anu palsu kumana sih anu aslina teu kudu ngomong nu mana kuring nu aslin kan anu jelas wani serang wani balik ceuk Jakatawa harita nandeskeun omonganna urang ajar sia hiat berilap ceng jalma-jalma anu aya di dinya harita ngacorelat dibagi sababaraha bagian sabab Jakatawa memang aya 7 urang Jakatawa anu memang sarua persis jeung Jakatawa anu asli sedengkeun dari Sukumis nu keur nangtung ningalikeun ka anak buahna kimir harita hatena sabab tetela Jakatawa kabogaan ajian semacam kitu urang aja hebat oge ieu manusia lain jalma sambarangan kabogaan ajian kawas kieu saha teuing ieu jalma saha teuing jeung urang mana ieu jalma teh ceuk si Kumis harita bari nangtung sedengkeun Jakatawa harita nangtung teu jauh jeung manehna tapi memang si Kumis teu nyaun ka Jakatawa jeung aing lieur nu mana Jakatawa nu asli ceuk si Kumis harita bari culang cileung lantaran Jakatawa aya 7 jorelat ka ditu jorelat ka dieu Jakatawa sigah muter nu tujuanna gerak mata kalieurkeun kana sirah jalma-jalma anu nyerang anu antukna harita Jakatawa anu tujuan kompak nyerang ayakeun seranganana yuk aduh tolong jungkal yang kana sababaraha belas kurangna harita ting jarungkal kebenangan put ajongan jeung petengelan Jakatawa anu jajadian dina bayangan Jakatawa anu asli atuh puguh we sawareh anggota karaman geus gemprah sedengkeun anu tinggal anu nyerang anu can kebenangan ku Jakatawa harita lolobana unur-unuran antara ningali kawani jeung wawanin Jakatawa anu sakitu hebat jeung serangan anake anu memang dekat tempot dekat tuturkeun kupan nya geus nyampe dina lobah reupeunana atuh puguh we sakabeh anak buahna anu nyesa paling oge aya kana 10 urang na harita mundur ngajauhan ti Jakatawa anu keur ararangtung tujuanna pok Jakatawa rasa urang na ngomong bari maju ka hareup tur kalah undur-unduran kitu atuh ayo wanya lamun kaula loba balat sabab andika sakabeh oge lain kur saurang parang ya kana 25 na leuwih jiga nama ieu ayo kamana geuningan gogotok ilaing make jeung areueuh ceuk Jakatawa harita beura kareret kabelah tukang barang pre harita katingali si Kumis keur nangtung jigana teh kasima ku ningali Jakatawa geus ngelehkeun sabagian anak buah kenaon tur pake jeung aya di dinya sagala ieu teh lain bantuan di anak buah lah icik di dinya lamun kitu mah ceuk Jakatawa harita bari tetep imut ngaglenyuk teu boga paroman keueung atawa ambek ka musuh-musuhna atuh puguh we si Kumis harita atena leper kakara ningali Jakatawa samodel kitu si Kumis neger-neger karep harita supaya teu katenyo gempeur tur keueung ku Jakatawa pok harita si Kumis ngomong bari leumpang nyampeurkeun ka Jakatawa ilaing ulah sombong saha tadi tengah teh Jakatawa eta poga-poga ajian bayang-bayang kawas kitu bayang lobaan tapi keur kami teu sugan saya teh oge
kudu mundur satu yang beas lawan Andika. Hade lamun kitu malur. Geus atuh lamun kitu mah kuring oge asup deui we. Karena awak Jakatawang anu aslina. Sabab percuma kulobaan oge ing ngalawan Kur Andika mah. Cek eta Jakatawang anu 7. Salah saurangna ngomong kawas kitu. Barang geus kitu harita. Les. Eta Jakatawang anu 7 teh ngiles. Jangelek aya hiji Jakatawang anu katingali nangtung ngabedega. Bari tetep imut bari neuteup kamanehanan. Eta kasih kumis. Gebeg si kumis harita ngagebeg. Nah ieu lain geus aya di dieu deui geuning. Kapan nanti tadi ge kuring mah di dieu. Anjeun justru lain kalah mantuan gelut ka anak buah. Kalah marentahkeun tuh tingali. Rek kumaha anak buah anjeun lamun geus kitu. Udang teu bisa, lompat teu bisa. Cek Jakatawang harita bari nuduhkeun ka anak buahna anu memang tingku dopung. Karasa awakna berat lir ibarat aya nu ninihan. Si kumis harita melotot ka Jakatawang. Kurang ajar sia. Rasakeun je serangan ti aing. Cek si kumis harita anu geus bogo apal. Jakatawang tadi oge diserang ku manehanan-manehanana anu mental. Leuwih ti sababaraha meter lantaran awak Jakatawang ibarat karet. Diteungel lain kalah ka ngajero kebangcing tapi sabalikna dirina anu ngabangcing. Corelat harita si kumis kacorelat kadeuketan ka Jakatawang. Sampai kitu si kumis ngawatek kekuatan kadenge leungeun-leungeunna ting terakna. Ari Jakatawang saleutik oge teu gimi nangtung ngabedega samalah leungeunna make jeung nangkep hariku sagala rupa. Cing sok yang nyaho kaula. Sakumaha pangawasa karamanti cek Jakatawang malahan nantang atuh puguh we si kumis ditantang kawas kitu amarah anu luar biasa. Beungeutna beureum dir beusi atah beuleum langsung harita ngagerem si Jakatawang nu keur nangtung. Wah, kurang ajar sia. Rasakeun ye. Corelat kita si kumis ngacorelatkeun awakna. Ngirim serangan ka Jakatawang. Maksudna harita rek ngegedor kana dada Jakatawang nu keur nangkep hariku. Tapi orok kaya Jakatawang lain jawara sakatiga harita tiba serangan sakitu harita Jakatawang ngabalas kusin terkan kana palebah tongong eureupna atuh puguh we anu terima anu tumibana hiuk plak patak wadaw harita si kumis koceang lantaran leungeunna tetela asa komper tur nyaksrak tapi kana awak sabelah dir ibarat wae. Kumis harita ngabangkieun ka tukang unur-unuran lantaran anu sabelah leungeunna teu bisa digerakkeun ibarat heuras was beusi saeutik oge teu bisa ngagerakeun leungeun jeung sukuna anu beulah kencang tapi nu beulah katuhu tadi pake nyerang teh. Aduh ampun ceuk si kumis teu bawa ka era harita sujud ka Jakatawang ya kana 4 meterna harita jarak Jakatawang jeung si kumis ngedepruk sabab karasa kumanehanan leungeunna beuki lila digerakkeun makin nyeri karasana ku si kumis. Kumis sumengir bari minta ampun ka Jakatawang harita ngadeukeun bari tetep nyebut. Kumis ursak kitu geuning kamampuan Andika. Wanian make jeung ngancam-ngancam ka warga urang dieu teu boga karunya. Nah anjeun teu boga keluarga. Aduh ampun Jakatawang. Kaula nanya sekali deui. Anjeun teu mikir tawa anjeun teu memang teu boga keluarga. Boga Jakatawang. Oh jadi keluarga anjeun teh diparaban menang maling, menang nyuri, menang ngabangsat, menang ngarampok. Ya kitu Jakatawang. Oh, kelakuan anjeun anu basa model kitu salah. Jelas salah. Anjeun geus nyusahkeun batur. Tapi ngabeungharkeun diri sorangan, tidak ngarugikeun batur. Ayeuna rek kumaha pertanggungjawab Andika lamun geus kieu? Ampun Jakatawang, aduh. Cek si kumis harita bari sumengir, bari terus leungeunna minta ampun
ranggah ka Jakatawang beuki lila eta suku jeung leungeunna anu sabeula deui nu belah katuhu beuki ripuh beuki teu kuat digerakeun lantaran anu nyerina nyusu melekit kana sakabeh awak. Aduh, ampun. Aduh, ampun Jakatawang. Aduh. Akhirna harita si kumis kagolerkeun awakna lantaran teu kuat tahan ka nyeri sagala rupa. Awakna eta nyeri teh meni asa galaksak gasak ku juru badan. Ngan anehna teh aya nu sabelah mah bisa digerakkeun suku jeung leungeunna. Tapi nu sabelahna deui. Leungeun asa heuras suku ge asa heuras asa aya nu nunyel teu bisa digerakkeun sama sakali. Ibarat dibeungkeut kana beusi anu kuat akran. Jakatawang nyampeurkeun deui. Hayang Andika aya kumaha? Andika hayang cager. Aduh hayang cager Jakatawang. Tapi aya syarat berkaula. Namun Andika hayang cager. Naon Jakatawang? Aduh, kaula rek turut we kana naon syarat anu dipasikeun ka kaula. Gampang syarat. Hiji. Nah, lamun geus cager anjeun rek balik deui jadi karaman. Tapi ya berarti anjeun tetep rek jadi karaman. Nah, satu lamun kitu mah. Cuk, ayeuna balik kayaan kitu. Ceuk Jakatawang harita bari rek ngaleos. Aduh Jakatawang, aduh, ampun. Aduh. Kumaha. Ceuk Jakatawang harita bari rek beureun. Terus melong deui bari malik. Si kumis anu keur ngagoler leungeunna katingali rangah katingali ceri panonna harita jiga beueus ceurik lantaran teu kuat tahan ka nyeri anu gagalaksa. Aduh, ampun Jakatawang, aduh. Nya kaula tadi can dijawab. Kumaha pameta kaula? Arek ditedunan. Nya ka arek ditedunan Jakatawang. Asal kuring dicagerkeun deui, kuring mah balik deui kana jadi karaman. Oh, gitu. Benar. Benar. Tapi aya sanksi. Lamun hiji waktu anjeun balik deui jadi anggota karaman tanpa saapal kaula. Anjeun disupata ku kaula bakal balik di kawas kieu. Kumaha sanggup? Sanggup Jakatawang, sanggup. Ceuk eta si kumis nu akhirna pasrah sumrah ka Jakatawang teu mampu ngelawan imbangan kana aji kasaktian Jakatawang anu memang hebat jeung sakti. Tungtung nama harita para anggota karaman kabeh menta dicagerkeun ka Jakatawang tur manehna moal rek balikan deui kalakuan samodel kieu ngagarong sawareh nyebutkeun rek balik ka keluargana anu memang kabutuhkeun mananehanana. Atuh Jakatawang ka Cidabungan sanggeus kitu berudul para warga anu memang kita tadi ngintip dararatang lengkap jeung pakarang masing-masing. Saya katingali lalumpatan nyampeurkeun ka Jakatawang jeung ka para karaman anu memang gemprak. Aya anu encan kabeunangan ku serangan harita mundur lumpat katukangeun Jakatawang. Hajar ayo. Warga nyerang pemahanan. Pok dari Jakatawang. Ganggu wae ulah. Ngomong ka palawan. Para bapak-bapak sadayana. Kumargi ieu jalmi anu memang para anggota karaman. Ayeuna tos insyaallah bade balik pikir tah ku kituna saurang oge ulah aya nu nyentuh payah. Kajeun kita uwi margi cek pangakuan anjeunna jeung janji anjeunna para karaman moal arek ngalakukeun deui hal anu model kieu deui dina ngalakukeun hal anu kieu oge engke bakal aya sanksi ku kaula disapata cek Jakatawang harita nerangkeun ka sakabeh tur ketua kampung anu memang keur ngajingjing bedog. Tapi Den ieu jalma kieu mah pasti ayeuna keur eleh ngomong kitu teh Den. Tapi kenapa bakal balik deui we biasana kumaha atuh yeuh geus paehan kumaha tah atuh mun nepi ka ieu jalma balik deui saksina ieu engke bakal karasa ku sorangan saksina kitu bakal karasa ku sorangan sanksi anu dibikeun ku kaula.
Oh jantan gitu Den. Ya gitu. Mantakkeun ayeuna masih barali ku kaula rek dicageurkeun heula. Ame bisa balik di dieu. Ceuk Jakatawang harita. Bari nyampeurkeun deui ka si kumis anu keur ngudukung. Bari leungeunna harita rangah. Den, aduh, Jakatawang. Duh, cageurkeun teh kaula Jakatawang. Aduh, kaula geus teu kuat yeuh. Ceuk si kumis harita teu sirik teu ceurik ngalengis hayang dicageurkeun ku Jakatawang. Jakatawang harita dongko. Kaula bakal nyageurkeun Andika, tapi ingat syarat anu ku kaula dibikeun. Eta bakal berlaku ka anjeun. Bila mana anjeun balik deui kawas ayeuna. Tan waneh anjeun bakal ngalaman nasib anu sarua. Bisa teu percaya? Sok. Ku kaula ditinggalikeun. Moal Den. Duh, masa kali-kali deh hampura, masa kali-kali deh, Cek kata si kumis, alengis diwae bari rangga. Jakatawang harita geus teu loba omong. Dua anak leungeunna harita meta. Ser. Dengan Jakatawang harita ngageter, karasa ku sararea nu aya di dinya. Eta tina leungeun Jakatawang teh anu ngakibatkeun aya hawa anu memang karasa haneut ku sararea. Terutama kuno kabenangan ku gempuran Jakatawang anu tujuan tadi. Sanggeus Jakatawang harita beres, terus Jakatawang ngakibekeun awak sakabeh jalma anu ting kudupung saperti ajaib atuh daya tama langsung ting korejat nangtung hudang siga anu eueuh kanyeri sama sekali. Sanggeus kitu harita kabeh ngeburu ka Jakatawang teu sirikna sujud ka Jakatawang. Lantaran pakatku atuh maneh tadi cageurkeun nuhun pisan ya Jakatawang barang ningali anak buahna si kumis kabeh sujud ka asup si kumis sorangan anu jadi pamimpin. Jakatawang pok ngomong is teu kudu sujud ka kaula. Kaula mah lain tempat sujud hiji we kaula anjeun balik di dieu ulah ngalakukeun deui hal anu sarua. Sabab lamun anjeun sing inget lamun anjeun ngalakukeun di hal anu awas kieu garong ngarampok tan waneh supata kaula bakal tumurap ka anjeun. Kumaha sanggup? Eta mah terserah. Lamun arek ngalakukeun wae di satu kangen kaula bisi teu percaya nya sok we. Dan kaula teu tanggung jawab lamun anjeun sakabeh kabeunangan ku supata. Ceuk Jakatawang harita tegas. Aduh ampun Den. Moal Den. Aduh masa kali amang barek pulang we. Sararea harita acong-acongan mereka ampun ke Jakatawang. Sanggeus kitu Jakatawang ditambalik. Tekung selila harita bring eta anggota karaman baralik deui. Mararake oncor anu masih kena hurung. Sanggeus kitu tua kampung pok ngomong ke Jakatawang. Sorana harita tua kampung kecida pisan atau heunana. Warga anu ngagunuk oge sarua atau huntur ngabagiakeun ka Jakatawang. Aduh, alhamdulillah, Den. Aduh, bapak teh kacida pisan bungahna bagja anu kacida pisan. Kumaha? Teu aya nu kumaha, Den? Alhamdulillah, Pak. Teu aya naon. Tos mah, ayeuna mah insyaallah aman panginten si kumis mah insyaallah mah ka dieu deui. Tapi duka pemene sanes mah. Matak abdi bade di dieu heula we ngiring heula tilu dinten atanapi. Oi, kita tadi oge bapak mah di kamari oge pada samingon, pada sabulan, pada saumur-umur oge di dieu mah moal burung diampihan ku bapak mah. Ceuk tua kampung atau heuna keranan. Sanggeus puguh kitu mah musuhna pada baralik ka deui. Bring sararea harita baralik deui ka kampung, ka jero kampung. Terus ngariung milu kabeh ka imahna tua kampung lantaran imah tua kampung minangka imah paling badag tur kasebutna imah anu tohaga. Tempat ngumpulna para warga sakabeh dina ngayakeun pabadamian jeung sagala rupana. Nu antukna mah harita. Sakabeh warga anu jauh, anu deukeut ngariung di tempatna tua kampung sigahkeun aya rempugan we harita. Ngabagiakeun ka Jakatawang tur muji-muji anu memangna. Jakatawang mangrupa hiji pahlawan cenah ceuk maranehanna mah anu nyalametkeun ieu lemur sakabeh jeung para nyawa-nyawa anu memang aya di lemur etan sok biasa diganggu ku para karaman. Ayeuna tetela
geus leungit eta Karaman hiji geus pasti moal daekeun ka dieu deui. Kaduana anu memang geus kamari nu ngaganggu ka Rukmini oge sarua geus pasti moal daekeun datang-datang deui ka kampung eta lantaran diancam ku Jakatawang persis kawas ancaman anu kasih kumis tadi. Pemirsa kaum dangu sadaya, kakocapkeun Neng Saripah barang harita ningali Jakatawang salamet terbisa ngelekeun musuh-musuhna eta nampala di Karaman. Dina hatena manehna ngomong sorangan. Beuki gegetna antebna harita tina noong tina panto kamarna ka Jakatawang. Bari nyenghel dina hatena pok ngomong. Kang Jakatawang, meni bagja pisan lamun misalkeun aing bisa ngajadi hiji Kang Jakatawang. Meureunnan segala rupana bisa lancar aman. Lantaran aing boga salaki anu memang gagah prakasa kawas Kang Jakatawang kitu. Ceuk Neng Saripah harita geus kabayang-bayang we. Lamun teh mah Jakatawang jadi salakina cenah gitu. Anu gagah ganteng tur hebat boga pangarti. Neng Saripah harita terus nyenghel dina satu kangen panto tina liang-liang anu katingali ting sarempil. Lumayan harita Neng Saripah dila keur nyenghel teh. Ari di tengah imah indungna jeung anu jadi bapakna tulang cilu. Bari ningalian kakenca kakatuhu. Ai amuna ari si Ipah ka mana geuning kita tadi teh katingali. Teuing atuh sare meureunnan. Ah biasa ge tara sarewayah kieu. Ieu teh memang kakara jam sabaraha. Paling oge jam 8 peuting jiga Neng Ipah barang ada yang bapana nanyakeun harita buru-buru manehna nyisiran terus keluar ti kamar. Lotrak Neng Ipah harita keluar ti kamar. Itu geuningan si Ipah kakara keluar ti kamar. Naon make jeung pojok wae Pah? Nya batur rame teh ngaduan sare naon? Ceuk indungna harita. Neng Ipah harita nemalan kana jadi indungna bari ngagoloyor. Kek yuk dikikirin indung. Gue tadi teh kau bawaan umi, ini nikmatna kerahanan. Cek Neng Ipah harita. Ah, piraku eta geuning teu barintit. Cek bapana bari nyidik-nyidik kenapa non Ipah. Pira aku atuh kudu barintit wae, Mak. Piranan bos kedap. Cek Ipah ngangles. Nya bae atuh. Ae. Ipah, ambu. Juga atuh geura mana rasak ye. Meureun ieu lalapareun sugan. Eta jeung Jaka sugan lapar meureun atuh. Karunya ye. Bieu teh panatos ngusir para Karaman. Mohon Mak. Kumaha Karaman teh? Cek Ipah harita bangun hayang apal. Alhamdulillah berkat Den Jaka geuningan Karaman teh sabaraha. Malabur nya ama milu bungah we da geus kumaha tuh. Kuduna memang kitu ti kamari oge kan peda heuda. Sadi dia mah anu wani jeung dina anu aya nu wanina oge anu boga ilmu kasakten kawas kitu. Mah cukup jeung lawan Karaman anu garala kawas kitu mah. Jeung tua kampung harita. Nuhun pisan atuh Kang Jaka. Tos ngusir para Karaman. Oh, teu naon. Emang eta mah tos tugas akang. Ceuk Jaka harita. Bari imut ngagelenyu dibaledogkeun ka Neng Ipah. Teu puguh we. Neng Ipah harita ngeureeceum. Dina ngomongna oge harita semua ka eugeu ka ditu nama. Lantaran imut ngagelenyu anu mata kirut kana hatena Neng Ipah. Mohon Kang. Bade ka dapur heula tuh. Mohon atuh. Ceuk Neng Ipah harita bari ngalangeor buru-buru ini ka dapur sabab
manehna teu wani padu teuteub jeung Jakatawang anu kacida pisan seukeut panonna tur nembus kana jajantung sing sawae anu diteuteub. Inungna surti ka anakna nu buru-buru init ka dapur. Nya atuh urang masak heulanya sakedap ieu da adi sanggup matos aya itu kantun ieu na we neutan-neutkeun sawareh meureun. Cuk atuh ceuk inungna harita bari leos init tangtung nuturkeun neng Ipah anu geus leuwih ti heula ka dapur. Sanggeus aya di dapur harita inungna pok ngomong beri teuteub ka Ipah anu semuhulang-hulang. Ipah, kunaon ulang-ulang kitu? Sok bakatnya. Si Ambut henteu mau. Henteu. Jeung henteu da katingali atuh ulang-ulang kunaon? Ipah teu ngajawab. Adaon imut we ngagalenyo. Ari indungna teu